Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan ngaran suratna Al-Anfal, hartosna Al-Anfal teh harta rampasan perang. Nu ayeuna dibahas ayatna ayat 27, 28, 29. Anu temana aya 3 tema. Kahiji ngajelaskeun masalah amanah, sabalikna amanah hianat. Amanah teh kecap tina amina ya'manu amanah, artina bisa dipercaya gitu. Tak kahiji temana ieu gitu. Oke, salajengna tema anu kadua tentang masalah ujian, nyaeta fitnah gitu. Fitnah bahasa Arab sanes fitnah bahasa Sunda. Fitnah bahasa Arab mah artina ujian gitu. Tadina ayat ieu urang diwartosan nyaeta kumaha yang hareupan diuji ku masalah harta jeung diuji ku masalah anak gitu. Terus tema anu katiluna tentang masalah furqon. Furqon teh pembeda. Jadi hate urang di mana geus diisian ku katakwaan bisa ngabedakeun mana bener mana salah. Jadi moal jiga dajjal, sabab dajjal mah teu ngabedakeun bener jeung salah gitu. Bener jeung salah teh dicampurkeun we kitu, hak jeung batil gitu. Nah, Al-Qur'ana ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei jamanu ariman, omat aranjeun ulah hianat. Ulah hianat ka Allah, ulah hianat ka Rasul, jeung ulah hianat ka papada aranjeun gitu. Nah, kumaha nu dimaksud ulah hianat ka Allah, ulah hianat ka Rasul? Urang teh ulah curang ka Gusti Allah teh. Naon-naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah terus berusaha laksanakeun. Naon anu dilarang ku Gusti Allah kade ulah dilabrak. Ulah hianat ka Rasul, naon anu mangrupakeun sunnah Rasul tuturkeun. Tah ku kitu cara teh urang teh nyaeta teu hianat ka Allah, teu hianat ka Rasul. Tah kade deui kade urang kudu amanah ka papada manusia gitu. Naon amanah? Tah amanah teh dina bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an aya 2 rupa. Kahiji amanah teh sami jeung wadiah, titipan. Titipan. Ieu abdi katitipan. Tah, bisa urang nyarita ieu abdi kaamanatan gitu. Pan sok aya anu nitip harta, anu nitip barang, aya anu nitip saur. Tah, jadi eta teh kecap bahasa Arabna titipan teh wadiah teh amanah gitu. Jadi urang sing hati-hati eta teh urang lamun aya anu nitip saur ya gitu. Seperti wasiat eta teh amanahnya gitu. Ieu engke pangtepikeun nya gitu. Ieu barang kasih anu bisi kuring maot ti pangnepikeun. Eta teh amanah nya, amanah.
Dan anu kadua hartina amanah teh bisa dipercaya. Jadi jalma anu bisa dipercaya disebut jalma anu amanah gitu. Bagja hebat lamun jalma geus bisa dipercaya ku jalma nu sejen gitu. Itu upamana di PHP-an jadi bendahara tukang nyekal duit aya we teu kulantaran aya kepentingan sorangan eta duitnya jadi leungit. Nah, ta jalma anu bisa dipercaya bakal terus we bakal loba jalma anu ngabutuhkeun gitu. Jadi urang erek dina perdagangan, erek dina nirlaba, aya jabatan nirlaba, jabatan anu teu ditangtukeun buruhna, kadang-kadang eueuh buruhan jika pengurus DKM, pengurus masjid ya ngelola duit pan nirlaba, eueuh buruhan, kadang-kadang teu diburuhan gitunya, atau ngurus organisasi keislaman, contoh ngurus Muhammadiyah, ngurus persatuan misalkan, jadi pengurus atau bagian wakaf gitu. Tah jalma anu dipercaya mah gitu bakal genah eta teh aya trust gitu. Nah sabalikna anu jalma anu amanah ya hianat mah kecap tina hona yahunu hianat hartina curang gitu. Dipercaya jadi bendahara eueuh duitna teh, dipercaya dititipan carita teu ditepikeun caritana teh gitunya gitu. Naon we gitu dipercaya ieu teh kudu ditepikeun kanu hak narimana gitunya. Komo anu paling rawan mah di para pejabat negara gitu. Di tingkat RT RW kepala desa camat dititipan ya. Ieu aya titipan kanggo bencana alam. Kalau ka di Barawa upamana ka imah sewang-sewangan ieu beas keur bencana alam ku para pejabat dibawa ka imahna teu dibagikeun ka anu hakna gitu. Ieu aya bangsaning pakaian keur anu bencana alam teu dibikeun kalaka dipilihan nu alusna dibawa ku para pengurus, ku para pejabat negara gitu. Tah gogodaana teh eta di mana jalma dibere kapercayaan keur mikeun barang atau harta ka jalma nu sejen kalah ka dicokot ku dirina, ta eta teh hianat gitu. Jadi ta ayat nu ieu ayat ke-27 surat Al-Anfal eusina ajaran Islam ngajarkeun ka urang cing atuh umat Islam teh sing jalujur gitu, sing amanah, ulah hianat, sing bisa dipercaya gitu. Itu hese pisan dengan jelema jujur teh. Wah, panghesesena nya. Neangan jalma jujur jigana 1000 hiji ge can puguh manggih. Jalma anu bisa dipercaya gitu. Matak pirang-pirang persarikatan lamun geus kana bab aya harta ancur-ancuran wae, aut-autan wae gitu. Sabab teu tepi kanu hakna gitu. Ngumpulkeun duit bebeja keur nyieun masjid jadi modus. Kalakah dipake kepentingan pribadi ari bebeja mentaan keur masjid kan kalakah jadi modus, jadi penipuan. Lobapan kasus-kasus seperti kitu nya gitu. Tah teu jujur teh kitu. Nah, ayat anu kaduana itu. Ayat ke-28
28 wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah kanyahokeun ku aranjeun ari harta jeung anak teh ku Gusti Allah dipasihkeun ka anjeun teh eta teh keur nguji. Jadi di antawisna aya ujian anu dibikeun ka urang kahiji bentukna harta. Aya jalma anu dibere harta teh dugikeun ka gampang. Ya usaha teh serba sukses. Nah, tadi teh istilahna teh rezeki teh meuni gugurinyalan. Gurinya. Buburingkalan. Itu. Buburingkalan. Kaboli ieu. Wah, tanah di mana? Kaboli. Imah di mana? Kaboli. Mobil mun kaboli loba gitu. Tiap bank nyen rekening parinu arisi gitu. Dah aya anu usahana teh meuni dipasihan kemudahan. Taya diuji kade ulah jiga korun. Korun teh kan dilambangkeun dina Al-Qur'an teh jalma anu berhasil usaha gitu. Diingetan da ku babaturanana gitu. Nyaeta diingetanana teh pek ku anjeun gitu. Teang kabahagiaan akhirat ku harta anjeun. Ngan anjeun ulah mepohokeun hak anjeun urusan dunia gitu. Gitu dipagahan ku baturanna teh dielingan. Tapi jawabanana pipilueun teuing kana urusan kuring da ieu mah kapinteran usaha kuring gitu. Sehingga manehanana tara daek infak, tara daek sodaqah, tara daek zakat, teu daek tulang tulung kanu ngabutuhkeun. Nah, urang lamun mah ku Gusti Allah dibere harta loba gitu. Daek dibere harta loba? Nyaan. Insya Allah mun urangna bener daek bakal dibere harta anu loba. Ngan komitmen. Lamun dibere harta loba bener teu? Erek daek bura bere. Erek daek zakat, erek daek infak. Eta komitmenna teh gitu. Sabab Gusti Allah hariwangeun. Sieun kieu dibere harta loba kalah ka ngagaleong teh zikir ka Allah gitu. Bisi jiga si korun dibere harta loba teh teu eling ka Gusti Allah gitu. Tah pan Gusti Allah geus mere contona ka Nabi Muhammad gitu. Kasampak anjeun Muhammad miskin tapi dibeungharkeun wa wajada ka ilang fa agna. Anjeun teh asalna sangsara tapi dibeungharkeun. Tah urang ge bisa jadi kitu nya. Urang teh miskin sangsara bisa jadi insyaallah dibeungharkeun. Ngan kudu aya tekad. Lamun dibere harta loba edek moal ngagunakeun harta eta dina jalan anu bener. Infakna, sodaqahna, zakatna, nulungan ka jalma nu butuh, nu susah. Tah, ieu ujianana teh kitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Poe nu bakal datang leuwih alus tibatan poe ayeuna. Eta teh bisa kieu surga leuwih alus tibatan dunia. Tapi oge bisa kieu teh ayat optimisnya. Sing optimis. Lamun ayeuna ngarasa sangsara, ngarasa miskin, ulah kieu hirup teh jigana bakal beuki balangsa. Tak ulah berpikiran kitu. Tapi kudu husnudon, alus sangka. Ayeuna kayaan teh kieu serba susah. Mudah-mudahan nu bakal datang mah leuwih ningkat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tah aya anu diuji ku loba harta,
aya anu diuji ku hartana serba eueuh ya di seret usaha ieu teu berhasil gagal we kitu aya anu kitu anu gitu tah di dieu perluna sifat sobar mungkin encan gitu tapi kasobaran teh teu bisa diukur ku kieu tapi teh da geus 3 tahun atuh panabi teh kikian teh gagal deui ngadoa gitu. Kasabaran kudu urang nyonto ka Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji ku gering, pan ngadoa terus menta sager. Ani masania durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah abdi teh nyeri, abdi teh gering. Ya Allah pan anjeun teh bager. Eta teh terus-terusan. Tapi eta geus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun teh can cager wae gitu. Nah eureun henteu pan. Teu sugan kieu Allah teh ngadangu henteu kitunya. Ongkoh Gusti Allah teh mah mendengar. Tapi ieu geuningan anger can cager wae. Tah henteu ngarasula kitunya. Terus we. Tah tepi we kana waktuna gitu. Dibere weh ku Gusti Allah teh dibere ilham, dibere wahyu eta suku anjeun teh nyerageun kana taneuh burial weh cai tuluy pe ku anjeun inum, pe ku anjeun pake mani cager weh tuh di mana geus datang pitulung ti Gusti Allah ngan aya katangtuanana aya waktuna kitu. Jadi gitu ujian. Naon deui ujian teh tadi sebat urang dibere turunan aya 1, 2, 10, 12 ulah kieu anak loba kulantaran dibere anak loba nah anjeun tara daek ngaji tara daek ibadah atuh dari weuh rek ngaji teh ngurus wae budak da ieu boga budakna tunji sataun hiji jadi eueuh waktu keur tolabul ilmi daya waktu keur ibadah. Nah antara salatnya dari wah tuh. Jadi ka Gusti Allah teu zikir teu inget ka Allah. Tah urang sok sanajan upamana boga anak aya nu 2, 3, 4, aya nu 12. Ulah dugikeun ka urang poho teu ibadah. Poho teu tolabul ilmi. Pan dina surat Al-Munafiqun ge pan aya dina ayat 11. La tulhikum amwalukum wala auladukum ang zikrillah di ayat 8 ke ayat 11 kan gitu. Omat aranjeun ulah dugikeun ka kaluli-luli teu nyang hareup ka Allah teu ibadah ka Gusti Allah kulantaran anjeun sibuk nguruskeun harta, nguruskeun ekonomi, nguruskeun anak nepikeun ka Gusti Allah kalaleikeun poho gitu. Tah ulah dipikeun ka kitu. Saayat deui tentang masalah Furqan ya. Masalah Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu ing tataqullaha yaj'al lakum furqana. Hei sakur jamanu ariman aranjeun sing takwa ka Gusti Allah. Lamun anjeun takwa ka Gusti Allah, maka dina hate anjeun bakal aya furqan. Gitu. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim gitu. Nah lamun urang geus takwa ka Gusti Allah dina hate teh geus aya bisa ngabedakeun. Ieu bener, ieu salah gitu. Jadi sesuai jeung urang sok ngadoa pan Allahumma arinil haqqo warjuknit tiba'ah wa arinil batila warjuknij tinabah. Ya Allah temongkeun bener katempo benerna jeung pasihan kamampuhan abdi pikeun ngamalkeun pikeun nuturkeun ajaran anu bener. Jeung ya Allah temongkeun anu salah teh katempo salahna jeung abdi pasihan kamampuhan pikeun ngajauhan eta perbuatan salah. Sabaya kieu geus nyaho eta teh salah.
tapi eueuh kamampuhan geus nyaho zina teh salah nyaho tapi eueuh kamampuhan palbah aya nu ngagoda daek gitu geus apal maok teh salah aya nu ngajak korupsi milu gitu berarti teu boga kamampuhan jadi urang tah ku takwa mah kahijina urang dibere jelas oh iya benar ieu salah jeung ngabogaan kamampuhan pikeun nolak anu salah jeung boga kamampuhan pikeun nuturkeun ngamalkeun anu bener tah ieu nya nu urang perlu terus diperjuangkeun kitu ulah dugikeun ka dajjal pan dajjal mah bener jeung salah teh dihijikeun cek bahasana teh make jeung neangan harta mana haram mana halal boro-boro neangan nu halal nu haram ge hese nu penting mah bebeunangan loba harta tah eta mah pikiran nu kitu mah ajaran dajjal justru urang mah kudu menta ka Gusti Allah menta perlindungan ulah kababawa ku ajaran dajjal masih dajjal urang nyalindung ka Gusti Allah itu tina pembawaan ajaran dajjal dugikeun ka dajjal teh dilambangkeun makhluk nu panonna hiji kusabab dajjal mah teu ngabedakeun bener jeung salah sedengkeun urang mah kudu furqon ya bener jeung salah kudu jelas gitu ulah dugikeun tuh hayang ka awewe mah upamana pokona penting mah daekeun make jeung halal haram make jeung kudu nikah sagala pokona mah asal daekeun dibeli pokona mah der tah eta teh nu kitu teh ajaran dajjal kitu nya tah sakitu bahasan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27 28 29 hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.